teh meni haroreamnya ieu kudu mawa chat tingali. Da berat ieu teh. Cek urang mah nya tetangga teh ngadu ngagawekeun ka dieu ka toko kuduna teh milihan. Hayang chat anu kumaha, enak kudu indit ka itu. Tapi baik datang. Toh ngeluh. Atoh soalnya salaki kerdaek nungguan toko kudu bersyukur bae urang kayak tuh. Man bakal ada lila ieu teh setengah jam kana motor gitu. Orang indit heula. Jongjon pamajikan geus ini tuh bakal lila ngaturkeun cetan teh sajam tah. Wah, bieu mah menang ngalawan si Opik Camel, puuk si Opik bieu peutet ka beak jiga muning. Si Ucup rongsok komo si Ucup mah babarawakan ajeleng kana walungan bieu si Ucup puuk pisan. Terus Mang Ucuy geus jiga muning bieu, jiga Krasakti deui. Si Ayah Putra mah geus ampun-ampunan bieu ge. Si Obleng mah tulung saeus bi. Gara-gara ya APM Project jeung SNP bepuk belur tah nu hos-hos kuat teh mana nama ayeuna mah tinggal sare da urang teh capek nangtung teh hampir sabaraha jam ieu live teh hampir 3 jam tuh ngelawan hos-hos keok we teh Aya Putra Opik Camel Ucuy rongsok Obleng unan enak mah sare bari hayang ngabuktikeun pamajikan teh bener mah lamun males-malesan tapi urang ngawede mah loba duit bakal ngadat moal mending sare mah hos-hos teh geus redup, host redup, nama barudak teh. Urang nama keur lagi di atas, sorry ya. Ih, nya. Tetangga teh ngagawekeun pisan. Cenah hayang nu alus, hariteun mahal teuing. Dibere Aldi murah teuing. Hayang nu kumaha atuh nya nih, ikut meni ka itu teh nyalila nya capek bensin naon teh ya. Ngadon kudu balik deui cenah mawa merek nu lain. Halah jangar. Tapi bae katang. Kudu atoh, kudu bersyukur. Tuh si daek nungguan. Cek abi ge si daek nungguan kudu bersyukur bae bolak-balik oge. Astagfirullahalazim nya si eta anger. Abi atoh tadi kamu teh nungguan di dieu ngadon pinah sare ieu mah geus rek kitu mah. Di mah. Ieu. Kamu janji ke peureusa kana bibir ampun. Keur mah geus ceding eta bibir teh. Teh maki kunaon makan. Anger ka dieu teh ngadon pinah sare. Rek sare mah di imah, bong tadi niat mah rek ngabantuan pamajikan rek naon. Di dieu ngadon sare. Kumaha mun aya itu tuh hebal jeung bataya nu maling. Bener, erek ngamak bener, bener. Tingali dia live-nya, live abi teh 3 jam tuh. Tingali tah cicing. Ti Bapak APM Project nyupot hiburan kahibur ku abi teh jadi host anu host barbar jeung komedi teh aya ti si Asinar, ti si SNP aya tuh. Tingali. Ka dieu, tong, ngali. Tingali. Tong, ka dieu. Tong, tingali. Tingali, tong lah. Wah. 3 juta. Wah, 3 juta. halus atuh. Batur mah hiburan teh halus positif. Hiburan teh nu positif halal. Yo, batur mah nu baleunghar nu duit ka diskotik neangan awewe. Pak Haji jeung Asinar mah tingali dina TikTok. Kebae keluar jadi nu penting hatena bunga. Deketing Bu Heos. Kembahe dah heos deui 3 juta nama. Doakeun sok. Hatur nuhun Pak Haji. Pak Haji saya APM Prozen ya. Pak Haji Ojan sama Aisal sama SMP. Aisal Ahmad Faisal bukan namanya. Oh, sing lancar rezekina pokokna mah naon deui nya? Pokoknya sing calager we. Nya sing sehat lancar rezekina pokokna sing kagentosan kuno lebih langkung ageng. Amin. Cager, sare oge ku duit mah cager majikan teh. Tingali mending nyuangki nama barudak. Cuangki heula